Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Lina Herlina dina raraga review buku metode sajak Sunda. Judul buku anu bade disanggakeun Dewi Sartika. Penulis Rohyati Wiryaatmaja, penerbit Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Direktorat Nilai Sejarah. Tahun terbit 2008, jumlah halaman 133 halaman, reviewna simkuring Lina Herlina MPP. Dewi Sartika Pajoang Atikan Wanoja. Dewi Sartika kawentar minangka tokoh nu ngaluluguan pajoang emansipasi Atikan Wanoja dina mangsa kolonial Walanda. Mibanda prinsip hirup nu kacida tohagana gumelar di Bandung tanggal 4 Desember 1884. Kalawan ngaran lengkep Raden Dewi Sartika. Tumuwuh ti kulawarga Menak bangsawan Sunda. Bapana Raden Rangga Somanagara mangrupa patih ti Bandung. Ibuna Raden Ayu Raja Permas mangrupa putri ti Raden Arya Adipati Wiranatakusumah Opat nu kungsi ngajabat minangka Bupati Bandung nu kasohor ku sebutan Dalem Bintang. Dewi Sartika minangka putri priyayi nu kacida untungna menang kasempetan diizinan ku pamarentah Walanda pikeun asup sakola. Tapi hanjaka pisan lantaran hiji kajadian penting nu tumiba di kulawargana, Atikan anjeunna kudu eureun di kelas 2. Sok sanajan kitu Atikan nu teu mangsung lila teh tetela geus bisa numbuhkeun sumanget diajar nu kacida gedena. Dewi Sartika terus guguru tina kahirupan jeung masyarakat nepi ka ngawangun jadi pribadi nu dewasa jeung mibanda prinsip hirup nu tohaga. Dewi Sartika sapanjang sajarah nu karandapan ku anjeun kan nyeri kapeurih geus biasa dilakonan. Tapi pribadi luhur anjeun geus ngahudangkeun tarekah pikeun ngahontal kamajuan tina mundurna Atikan kaum Wanoja dina mangsa harita. Cita-citana pikeun ngadegkeun sakola kacida gedena. Antukna ngadeg sakola istri dina tanggal 16 Januari 1804. Tuturus sakola Wanoja munggaran di Indonesia. Nu dialajarna kaum Wanoja ti rahayat biasa. Lila-lila kalawan diwuwuh ku perjuangan sakola teh tambah mekar. Fokus Dewi Sartika kacida mulyana pikeun kamajuan kahirupan para Wanoja dina mangsa nu bakal datang. Saupama loba para Wanoja sadar kana ajen dirina, tangtu loba oge penghargaan nu bakal katampa. Dewi Sartika tahun 1838 nyaeta puncak karir kepemimpinanana, menang kasinugrahan bintang emas sakola Raden Dewi. Sabadana eta loba deui kamajuan widang Atikan nepi dina hiji wanci dina mangsa lumangsungna peperangan. Dewi Sartika dipundhut kuna rahayu mulih ka jati mulang ka asal wafat dina yuswa 73 tahun.
kawani anjeunna dina ngalengkah mangrupa hiji pilihan anu kacida tepatna. Lengkah munggaran perjuangan mangrupa ajen anu kacida luhungna pikeun ngaronjatkeun kamajuan atikan wanoja. Alhamdulillahirobbilalamin. Sakitu nu kapihatur sajak Sunda dina raraga review buku sasih Maret tahun 2024. Mugia tiasa nyandak hikmah caritana wilujeng teu pamit deui dina kesempatan sanesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.